tepang dina acara anu maneh sareng wakepo urang sami-sami neraskeun jejer carita nu katunda kamari si Rawing Kiwari. Kumaha? Aduh, kaparigelan si Rawing memang luar biasanya. Mohon beki dieu si Rawing beki pogot kalayan kasugri mitra-mitra anu biasa ngadangukeun acara dongeng Kiwari garapan wakepo Kiwari neraskeun si Rawing Kiwari. Lah, luar biasa nu mawi kadelali. Nya anda sasat nama diculik dibawa kabur meureun kadenakeun teh. Nya dibawa cara paksa ari kitu mah. Nya ante boga perasaan sigana teh jalur rampang mah untung kita angge make kaburu datang salakina Saraswati nu ngaran si Rawing. Lamun teu kaburu datang mah tang tu kaburu kasungsi meureunna dirina ku jalur rampang. Untuknya untung kaburu datang si Rawing jadi karunya jeung penasaran hayang ningali kaayaan Saraswati. Cenah mah keurina kaayaan teu wala kaya lantaran dilumpuhkeun cik hayang nyahrek ditingali. Maukem bet jadi boga pikiran hayang ningali kaayaan Saraswati nu aya di jero kamar. Maukem terus lempang meruka kamar nu dipake ngerem Saraswati. Berai panto dibuka katingali ku Maukem harita Saraswati ngabebengkang tanpa daya dina luhur tempat sarena. Ari Maukem neuteub seukeut ka Saraswati anu memang tanpa daya lantaran aya dina pangaruh kakuatan jalur rampang. Bet karunya teuing nyawatir ningalina oge meni ngalempreh tanpa daya kitu. Bet jadi hayang nulungan ye aing ka Nyai Saraswati nya da dipikir-pikir makalah ka kumaha oge tetep salah. Salah jalur rampang teh tindakanan ari sugan teh teu kitu jujutan lalakona ngeunaan Saraswati. Ari pek teh diculik jeung boga anak jeung salaki deui geuningan. Maukem hate jeung pikiran anak kaentepan ku rasa karunya ka Saraswati. Malah dirina oge teu ngabenerkeun kana tindakan anu dilakukeun ku jalur rampang dundunganana. Panto kamar ditutupkeun di lalaunan, Maukem lempang salengkah-salengkah ngadeukeutan ka Saraswati. Ningali aya nu datang Saraswati ngareret ka Maukem, sanggeusna deukeut ka Maukem terus nyarita lalaunan. Dedeh teuing Nyai, karunya teuing Nyai teh bet nepikeun ka kieu ku jalur rampang teh hampura ari sugan mama Nyai teh teu boga salaki jeung geus boga anak atuh nya dosa ari kieu mah tindakan jalur rampang gunungan emak teh. Saraswati neuteub ka Maukem. Paneuteub anu ngandung pangharepan sangkan Maukem bisa ngabebaskeun dirina. Saraswati kadenge nyarita halon bari jeung dumareuda. Gambaran tina hate nu kaeunteupan ku rasa kasalempangan. Makingan namun abdi dilayat mah abdi memang boga salaki jeung anak mah dan ki jalur rampang tetep keukeuh maksakeun kahayangna geuningan. Tulungan atuh abdi mah supaya bisa bebas ulah kieu betul bisa gerak tina kaayaan kieu mah tulungan abdi. Maukem katingali ngahuleung sakeudeung da pugu bingung kudu kumaha carana sangkan bisa mulihkeun di kakuatan Saraswati. Kelanan Nyai pugu mate bingung nya da teu ngarti atuh ari kaayaan Nyai saperti kieu dipulihkeun ku emak mah tadi teh dikumahakeun ku ki jalur rampang teh geulis. Urat beung abdi aya nu dipencet mah nu ngajadikeun abdi leuleus teh tanaga. Abdi teh bener-bener teu wala kaya mah muga tiasa nulungan abdi dina waktos ayeuna mah. Maukem katingali neuteub semu ngalimba ka Saraswati. Teu lila terus nyarita deui. Ma oge pugu bet karunya ka Nyai teh bet teu tega ningali Nyai dina kaayaan sarupa kieu. Tapi emah teu terang Nyai kudu kumaha ngubaran atawa mulihkeun kakuatan Nyai nya. Beu ambeut teu ingeun nya jalur rampang. Keke asa kahudang ingetan ieu teh. Keula Nyai. Maukem katingali harita dua halisna kerung meh tepung bangun anu mikir jero na keranan. Ari Maukem nyarita jero hatena. Bet asa kaingetan. Nya inget ayeuna mah ki jalur rampang gunungan aing teh lamun teu salah mah boga mustika. Nya batu mustika tulak bala nu bisa ngobaran panyakit jeung ngobaran nu keuna ku wisaya atawa ilmu batur. Bisa kitu kira-kirana lamun dipake ngobaran Nyai Saraswati sangkan pulih di kakuatanana. Nyarek dicobaan bela mun teu salah mah disimpen teh di jero kamar panyepenanana. Bete tega karunya ningali kitu mah nya dasar wa awewe aing oge. Kitu gerenteus hate Maukem harita. Kadenge Saraswati nyarita di ka Maukem pinuh ku pangharepan sabab dirina teu mikeun lamun kudu kasungsi diri jadi korban nafsu setani jalur rampang. Sok engal tuh mah tulungan abdi piraku teu bisa ngabebaskeun kaayaan abdi tina pangaruhna ilmu jalur rampang.
teu watos ka abdi mah. Tulungan omat mah. Abdi lebih suka kene ajal batan kudu kasungsi diriku jalur rampang. Nya kengkeng heula ke nyai ke urang susuganan ieu mah nya tenang heula ke daguan di dieu marek nyokot heula batu mustika panolak bala sugan ieu mah bisa dipake ngubaran nyai. Guragiru harita Ma Ukem init ninggalkeun eta kamar. Terus muru ka salah sahiji kamar nu kabilang mangrupa kamar khusus. Tayen wanina asup ka jero eta kamar da pugu kamar panyepenan teh nyata kamar panyepenan jalur rampang. Sok sanajan Ma Ukem oge kakara harita make wani asup ka jero eta kamar. Kajurung kurasa karunya jeung hayang nulungan Saraswati anu pikawatireun kayanana. Ma Ukem geus asup ka jero kamar panyepenanana jalur rampang. Katingali dina paradinan aya kanyut kunang leutik tina kain bodas. Ma Ukem ngageleter leungeunna nyokot eta kanyut kunang. Tetela di jero eta kanyut kunang teh aya dua batu herang ngagenclang. Nu hiji warna beureum sedengkeun nu hiji deui mah warna cai ngencelong. Lain ieu asana mah nu sok dipake ngubaran nya lain batu ieu mah beureum tapi nu ngagenclong herang ieu nu kungsi ka intipu aing dipake ubar mah. Nya ieu meureunna nu disebut batu mustika panulak bala teh. Nya ieu batu tulak bala teh warna herang tina siga cai ngencelong kieu. Nyaan alus ieu batu mustika teh. Batu mustika anu warna beureum harita diasupkeun deui kana kanyut kunang ku Ma Ukem. Sedengkeun batu nu hijina deui mah nu herang malah siga aya cai ngencelong dina jero batuna harita terus dikeupel dina leungeunna. Geus kitu Ma Ukem terus kaluar ti jero eta kamar panyepenan. Guragiru terus muru deui ka kamarna Saraswati. Saraswati ningali datang deui Ma Ukem, gancang harita nanya lalaunan. Kumaha Ma Ukem aya? Anu keur mulihkeun kakuatan abdi teh mah? Kumaha mah? Ma Ukem ngantelkeun curugna kana bibir, bari terus ngadeuketan ka Saraswati. Ulah salempang nyai. Ieu mah mawa batu mustika tulak bala. Nya sugan be atuh bisa dipake mulihkeun kakuatan nyai. Ieu teh bogana jalur rampang. Ngajak kumaha dibawa muga-muga be bisa digunakeun ka nyai. Da biasana mah ki jalur rampang lamun ngubaran teh batu mustika ieu nu sok dipakena teh nyai. Lamun seug Ma Ukem ngarti kana ajen ilmu silat, geus tangtu teu kudu ngarasa bingung mangsa mulihkeun kakuatan Saraswati ku cara mencet urat-urat penting dina beuheung Saraswati anu tadi dipencet ku ramo-ramo leungeun jalur rampang. Ngantang tue memang kudu ngagunakeun ilmu khusus. Ma Ukem katingali masih kene ngahulang bangun anu keur mikir teteupan teu lesot ka Saraswati. Alah, kumaha ngubarkeunana nya? Tapi tadi Saraswati nyebutkeunana teh dipencet urat-urat dina lebah beuheungna. Hayang nyaho berek digosok-gosokeun kana beuheungna susuganan ieu mah nya da teu ngarti aing mah. Ma Ukem nyekelan batu mustika tulak bala teh ya. Terus ngadeuketan ka Saraswati, batu mustika teh diantelkeun kana beuheungna Saraswati sarta digosokeun lalaunan. Sabenerna mah Ma Ukem ngan ukur susuganan kituna teh. Tapi Saraswati bisa ngarasakeun ayana geteran aneh tina eta batu mustika. Sabab karasa pangaruh ilmu atawa kakuatan jalur rampang nu tadi ngalumpuhkeun dirina lalaunan bet asa aya deui kakuatan tenagana. Dipapai jeung imeut pisan. Ma Ukem harita terus mapai urat-urat dina beuheung Saraswati digosok ku batu mustika tulak bala. Saraswati kaget jeung atos sabab ngadadak harita jadi pulih deui kakuatanana. Saraswati terus ngurejat hudang paromanana getihan deui hegar marah mah neuteub ka Ma Ukem bari nyarita. Abdi jadi pulih di kekuatan Rima. Nuhun mak, abdi ditulungan ku emak. Mumpung aya waktu kalawan kesempatan anu hade abdi leuwih hade ninggalkeun ipa tempatan. Sakali abdi nganuhunkeun ka emak tos tulungan abdi mah. Abdi anu kudu kabur ninggalkeun i tempat mah. Saraswati geus teu loba deui carita harita terus mukakeun jendela kamar. Anu memang terus berasna teh kapakarangan gigir eta imah. Ngareret ka Ma Ukem Saraswati terus nyarita. Muga-muga pitulung sareng kasayat mah dibalas ku Maha Kawasa mah. Abdi anak kapaksa ngantunkeun ieu tempat mah. Hatur nuhun kana kasayan emak. Ma Ukem harita masih keneh molohok bengong mata simeuteun. Banget ngarasa kaget nu lain di kieuna sabab teu nyangka upama bakal bisa nulungan Saraswati nepikeun kabebas pulih deui kakuatanana. Cerilat. Cileng Saraswati ngaluncatan jendela kamar. Ma Ukem ngagero kakara sadar meureunnan Saraswati rek kabur ninggalkeun eta tempat. Nyai, Nyai kelana Nyai. Heh Nyai, ya salaki Nyai Sirawing teh ayeuna keur tarung jeung jalur rampang Nyai Saraswati.
Maukem lumpat ke lebah jendela kamar nu muka, tapi giring Saraswati geus teu katingali. Maukem jadi narik napas panjang kakara ina menjadi sadar yen dirina geus ngalakukeun tindakan anu jelas matak ngabahayakeun dirina upama kanyahoan ku jalur rampang, sabab dirina geus nulungan Saraswati malah nepikeun kakaburna pisan. Maukem jadi narik napas panjang. Cilaka lamun kayak kieu mah Saraswati kalaka terus kabur geningan padahal aing rek ngabejaan tadi teh yen salakina nyi Saraswati nyata si Rawing ayeuna keur tarung jeung jalur rampang do ambo geus rupa-rupa pisan aing mah eta tadi kalaka molohok bengong mata si meuteun atuh da kasih mah sugan teh moal bisa nyageurkeun Saraswati betnyaan kacida manjurna ieu batu mustika teh nah terus ka mana atuh ari Saraswati nya wani ngali salakina nu keur tarung meureunnan nyayang nyaho rek ditingali ku aing ieu batu mustika marek disimpen we dina tempatna. Geus kitu maka tingali Maukem harita leumpang digura-giru muru ka kamar panyepen sanggeusna ngasupkeun batu mustika kana jero kanyut kundang wadahna. Harita Maukem terus kaluar ti jero imah rek nuju ka tegalan tempat pakalangan ijen bobesen si Rawing jeung jalur rampang. Kawilang rada hese oge Maukem neneangan Saraswati di antara jalma nu lalajo nu sakitu lobana. Maukem terus muterkeun paneutupna sugan katingali Saraswati alalajo. Eueuh geuningan teu katingali Saraswati teh nyaan teu nyahoeun meureunnan. Nyari kitu teh marek nyahoeun kumaha da teu dibejaan meureunnan. Aduh eta nu tarung kitu bet lieur ningalina oge nu mana ari jalur rampangnya jeung nu mana si Rawing bet meuni cepet kitu jirimna tinjor relat. Maukem nages-nages hayang sidik ka tengah pakalangan pugu memang hese sanajan dibelel-belelkeun oge panona sasatna mah tarung dua jago dina tataran ilmu anu geus pada-pada tepi kana puncakna. Jalur rampang harita bener-bener kekerot huntuna gemes nu lain di kieuna sabab satiap gempuran anu dilakukeun ku dirina teu boleh bisa kaimbangan ku si Rawing. Malah dina hiji kasempetan nu hade si Rawing mampu ngasupkeun gedoran tonjokan leungeun ka tuhu kana dada lawan. Hiup jebron. Bangkieung jalur rampang ngabangkieung mundur ka tukang, tapi geus terus pancuh deui dina tangtunganana. Si Rawing harita netep seukeut kanu jadi lawan. Si Rawing bener-bener harita dina kayaan posisi anu kebenaran alus. Dirina kudu ngaku dina hatena bet kakara ayeuna tepung nguras tanaga ngamangsa ijen jajaten jeung lawan. Sarta jalur rampang memang nibanda daya tahan anu hebat. Buktina gempuran tonjokan si Rawing teu mangaruhan naon-naon sigana teh. Anu sok padahal nenggawa pisan kana lebah dadana upama seug ninggang ka jago biasa bet piraku teu amrol remuk tulang dadana. Jalur rampang ngatur napasna sedengkeun si Rawing nyerenge seuri sarta kadenge dinyarita. Punah dua-dua ki jalu gede geus saimbang nama yo. Lunas punah kuring teu boga hutang kaki jalur rampung. Oh punah ki jalur rampung. Tengeuna ari boga hutang teh taina mah lamun nganyuk di oge moal loba teuing bayareunana meureun. Atawa kuring ye nu ngajukeun kaki jalur rampung. Mula lajo ting harewos jeung pada baturna sabab ari tinggal roting gorowok jeung baturna masuk sieun si Banteng Wulung bener-bener ngabuktikeun ancamanana. Waduh nyan hebat geuningan euy ngaran si Rawing teh. Boha-boha ieu mah yeuh eleh ku si jalur rampang ku si Rawing yeuh. Tapi bet asa teu percaya dewek lamun jalur rampang nepikeun ka eleh ku si Rawing mah euy. Pugu dewek oge kaget ningali tandang jeung tata gerakna euy. Nya paling jago samanea ieu mah euy. Marukanan. Nyaan paingan cek bulur dewek di lembur batur macana kasohor euy ngaran si Rawing teh. Bagian si Banteng Wulung ayeuna nu ngagorowok ngabobatohan si Rawing. Anu tangtu moal ayeuna wani nyarek ka manehanana. Ngayo paju nerus ka ngawing-ngawing. Ngentong dibere ngampun Kang. Ngentong diberi ngampun momokona mah nganu ngaran si Jalum Papang nyina rubuh ngajengkang. Hayo nganten terus
nerus Kang ngawing-ngawing ngentong jiberede ngampun Kang nu mokona mah kudu bener-bener ngeleh we si dalu papang Kang ngawing-ngawing. Sora si Banteng Bulung meueuhan daruan mata kaget pikeun sakabeh nu aya di dinya. Beungeut Jalur Rampang beki beureum lir upama besi atah beuleuh. Ari Sirawing harita ngareret kalebah si Banteng Bulung terus nemalan bari nyarita. Hei, tenang teng. Edun euy, kedot yo Jalur Rampung ceng, nyaan jagoan teng. Pokoknya mah tetep tenang be, lalajo di dinya mah teng, tenang we. Kumakayan aman teng. Eueuh anu bakal coba-coba ngacokeun teng. Wah, beres Kang ngawing-ngawing. Nu momokonna mah ngamun ngayangan nu macem-macem mah ku nguing dibantingkeun Kang ngawing-ngawing. Ngengkeun be ngantep Kang ngawing. Nya syukur dari kitu mah. Kumaha Ki Jalu. Entong loba muncang kitu ah. Kangaranan tarung mah tenang be teu kudu dibarengan jeung napasu. Nya syukur ari kitu mah teng. Kumaha Ki Jalu. Tong loba muncang kitu atuh kangaranan tarung mah tenang be tenang teu kudu dibarengan jeung napasan. Kumaha urang pindah deui bae teh atawa urang leureuh heula. Nya bisi be urang ngopi heula. Tetep nyaase jeung tenang kayan ayeuna mah tenang we Ki Jalu. Sirawing dina waktu harita estu tenangna keranan. Jalur Rampang sorot panon beki seukeut ka Sirawing lir upama nu mampu nembus kana jantung. Celila terus nyarita. Rawing, si Laing memang kawilang jago nu hebat euy. Kakara ayeuna pangeusieun lembur ningali kalalajoanan dewek kudu adu hareupan jeung lawan nu bisa tahan leuwih ti 10 jurus. Bala bisa males ngasupkeun panarjang ka dewek. Tapi ingetkeun Rawing. Dewek si Jalur Rampang jago nu jelas bakal jadi rajana jago di Tatara Sunda. Urang teruskeun ieu tarung tanpa leureuk. Upama di antara urang tacan aya ngalayang jiwa. Halus. Halus memang kudu kitu. Nah, asal teh. Sia montong lebang-lebang deuleu. Awas urang mimitian di Rawing. Srog Jalur Rampang ngawangun deui pasangan dina jurus-jurus ampuh ilmu silat Jabar Layang. Sirawing kerung bari netep seukeut kanu jadi lawan sabab berada beda pasangan Jalur Rampang dibandingkeun jeung pasangan anu tadi geus dilakukeunana. Ngandung harti Jalur Rampang terus ngaronjatkeun ajen jurus-jurus ampuhna. Sirawing sadar kana kayaan malah kaeunteupan ku perasaan sabil sagala rupa. Sabab nu jadi lawan nyata lain bami banda daya tahan anu luar biasa, tapi jurus-jurus ilmu silat memang kekep susah pikeun diteangan celah kosong atawa titik kalemahanana. Kadenge di sora si Banteng Bulung ngabobotohan Sirawing. Wah, nunggos ngontong dibere deui ngampun Kang ngawing-ngawing. Tong dibere ngampun deui geus kitu mah Kang ngawing-ngawing. Gancang si Jalu Papa ngelehkeun Kang. Ngarah ngurang bisa leureuh nerus ngurang dahar bareng Kang. Mumumukonna mah urang mah kudu ngelehkeun si Jalu Mapang. Nyani moal bisa menang si Jalu Papang. Kang ngawing-ngawing jago uing mesti menang oi. Sirawing nangtukeun sikep dina kaayaan anu leuwih waspada. Ngalapis diri ku jurus-jurus ampuh ilmu silat pancatunggal anu kacangking ku dirina. Jurus pancerasa, jurus sarining banyu jeung pancerasa sarining geni dihijikeun. Mangrupa dua gabungan kekuatan anu nebarkeun hawa tiis jeung panas. Pokoknya mah gampang teng cicing hilanan dinya teng. Pokoknya makeun we lain kalaka mokona. Jadi kadengina goreng tah mokona. Ayo, urang teruskeun ditarung. Iya. Iya. Curelat. Jalur
Jalur Rampang maju di Nerajang. Sirawing mapag datang na Panarajang lawan kapaksa Jalur Rampang narik mundur Panarajang katukang lantaran ngerasa kaget ku tebaran hawa sakti tina sapasang leungeun Sirawing. Sirawing mapag datang na Parajang lawan kapaksa Jalur Rampang narik mundur Panarajang na katukang lantaran ngerasa kaget ku tebaran hawa tiis atau hawa sakti sapasang leungeun Sirawing. Leungeun anu harita nebarkeun hawa panas sedengkeun sambaran leungeun kenca nebarkeun hawa tiis. Ningali Jalur Rampang mundur katukang Sirawing ayeuna mah anu ngarangseg maju antukna kapaksa Jalur Rampang ngabendung datang na Panarajang lawan dua kekuatan harita bantrok di wae. Daligeg. Dua jirim pada mundur di katukang dua leng. Ya. Mokona mah teng mokona. Ya. Jalur Rampang sajeron nyingkahan Panarajang Sirawing hatena galecok nyarita sorangan. Boga kekuatan naon ieu mangkeluk ieu. Neungeun nebarkeun hawa panas, leungeun kencana nebarkeun hawa tiis. Gabungan dua kekuatan antara panas jeung tiis, malah dina geteran hawa anu hebat. Geteran kekuatan nu bisa ngabakukeun kana urat jeung getih, atawa nu hawa panasna bisa ngaduruk kana kulit jeung daging. Edan bener-bener aing panggih jeung lawan anu saimbang ieu mah yeuh. Bisa kira-kira kitu aing nyelehkeun Sirawing. Tong bari jeung ngalamun tarungna ki Jalur Rampang. Bisa kabenangan ke. Omongna Sirawing memang jadi kenyataan sabab beureup leungeun katuh Sirawing keuna pisan kana lebah puceuli katuh ki Jalur Rampang. Hiup cebrot. Bangkiung, daligdeug Jalur Rampang ngabangkiung bari ngagerok kaget jeung nyeri. Memang Jalur Rampang oge sadar balang saeutik hiji kauntungan pikeun lawan. Karasa puceuli jeung beungeutna asa panas direrabseuneu. Si banteng wulung kadenge harita ngagerok deui suka anu lain di kieuna hatena sabab Sirawing ayeuna mah anu mampu ngasupkeun teunggelanana. Bener kitu Kang Awing-awing. Ngeta ngagara jagong euy. Mokona mah ngentong giberengan nyempetan Kang Awing-awing. Ngayo ngaju deui Jalu Papang. Ngayo ngaju deui lain ngicing itu bae. Maju. Frog Jalur Rampang ngawangun deui pasanganana. Malah jelas ayeuna mah dina jurus pasangan anu beda jeung tadi. Katingali Jalur Rampang awakna rada ngareundeuk ka handap. Sirawing anu geus sababaraha puluh kali tarung ijen wawasen jeung rupa-rupa jago dina tahapan pangarti nu beda-beda geus bisa apal kana ketak nu jadi lawan. Jelas Jalur Rampang ayeuna bari metakeun kakuatan jurus pamungkas mangrupa puncakna kakuatan jeung puncakna elmu nu kacangking ku Jalur Rampang. Nayop. Iya. Ngalus Kang Awing-awing. Ngalus ngeta. Ngalus kudu gitu Kang Awing-awing. Ngalangkeun nasi Jalu Papang bisa nongeng giginya. Ngalus Kang Awing-awing. Waktosna geuning seep urang cekapkeun dugi ka dewe latunya acara dongeng Kiwari kapihatur ku Wakepoh Kiwari neraskeun carios Sirawing Kiwari permios.